Tumben, tes di mana? Ngarit biasa, Bel. Oh, hebat lu kalau sabungkut gede kieu euy. Assalamualaikum. Salam. Beng. Si mana maneh? Lah biasa, Bel. Lumpangan aing kesel. Oh, Pagawean pan ayeuna mah. oh tak. Aing mah kieu bae nya. Kira teh tes di mana? Kieu Beng. Ngomong untung maneh ka dieu ya. Kumaha, Maneh Mak? pan sok ngota. Heeh. Aing teh nyieun KTP. Atuh nyieun KTP mah gampang tinggal nyieun ka kota. Lain, aing koncan pati apal. Kira-kira persyaratan teh naon wae teh? Syarat nama ai KTP mah cukup mawa kakak asli jeung fotokopi. Eta syaratna dan teu gampang. Syaratna kakak fotokopi yang KTP mah gitu. Kakak asli fotokopi. Fotokopi. Duh, salebah dia ya aing kederna. Henteu kudu keder, da ngan ukur mawa kakak jeung fotokopi. Nya eta nu jadi permasalahan Beng. Nu jadi masalahna naon? Kapan cek maneh teh cenah titah mawa kakak? Heeh, kakak asli. Heeh, jeung fotokopi. Anu jadi masalahna mana? Aing ye anak pertama, Beng. Jadi otomatis pan aing teh boga kakak berarti. Anak pertama jeung nyieun KTP hubunganna naon? Apan cek maneh cenah persyaratan nyieun KTP teh tah mawa kakak asli jeung fotokopi. Heeh. Sedangkan aing pan teu boga kakak. Maneh ieu saumur-umur hirup rumah tangga teu boga kakak. Henteu. Piraku Bel atuh. Sing demina ge Beng. Aing anak pertama. Jadi moal mungkin kan boga kakak. Anak pertama jeung nyieun KTP sok naon hubunganna atuh Bel? Kapan cek maneh ke kieu cenah persyaratan nyieun KTP teh kudu mawa kakak jeung fotokopi. Mun aing ujug-ujug datangnya ke kelurahan, Pak, bade ngadamel KTP. Cenah mana kakakna? Kapan aing bingung meureun. Ai maneh ngarti teh si anu ku aing dijelaskeun. Aing ge ngarti, Beng. Persyaratan mawa kakak jeung fotokopi. Heuh, mawa kakak asli boga. Henteu. Atuh piraku maneh hirup rumah tangga teu boga kakak. Emang aing mah teu boga. No. Fotokopina aya. Henteu da aing mah tara fotokopi. Ya ieu-ieuran ye kela. Maksud maneh kumaha ye? Ya, Beng. Aing tadi nanya ke maneh. Persyaratan nyieun KTP, Fotokopi jeung kakak asli. Aing teh nya incik-inciknya nyokot kopi, jepret di foto kopina tehnya. Terus aing teh titah mawa deui kakak. Sedangkan aing pan teu boga kakak, da aing anak pertama. Lamun adi aing boga. Oh, kaharti. Berarti maksud maneh mah anu disebut kakak asli teh lanceuk. Heeh, eta. Lain eta, kehed lain eta maksud aing mah. Rihog. Kakak asli teh kartu keluarga jeung fotokopiana lain lanceuk. Aing maneh hirup belagu pisan. Berarti lain mawa lanceuk jeung lain mawa fotokopi gitu. Atuh Kopi di lain foto. piraku ayeuna urang nyieun KTP mamawa lanceuk maneh teu kudu. Kartu keluarga maksudnya kakak teh jeung fotokopian. Ngomong atuh kuncen ngan cicing bae aing lieur ye. Iya. Iya. Atuh da ieu mah. Ya, Sen. Teu jelas, Cen. Ya, Sen. Pan kakak. Aing lieur. Lieur. Cicing mah. Lieur. Tapi da teu jelas, nu ngajelaskeun Cen. Kartu keluarga maksudna. Apa lagi teu boga kakak lain? Oh.